Ica sebelah itu cek. Seblak atuh nyanggos naon. Sabarahaan sabar sih lah. Murah ngan 20.000. Anjir, sore beung har tukang sebelah kieu mah. Tapi bener teuing hargana. Nah, tapi sok diskon kan kasep mah. Ya, berarti 10.000 heuh. Itu bisa atuh. Diskon soteh ya jangan nu kasep. Emang dininya kasep itu? Pandagang teh baleun ya. Acang, ce rambutan, ce. Acang rambutan, ce. Si goblok ngahina. Gandeng sia kuplik. Naon, Cek? Naon Aresia tadi saring ngomong teh. Ai urang ngomong naon da urang mah keur dagang bari ge. Ari bieu kacang ece rambutan nyanyahoanan teuing. Heeh, maksudna teh ye, kacang ece rambutan, bade. Gandeng tong dibahas. Bisi teu percaya mah tanyakeun ka salaki aing mah unggal minggu ge dikurud. Kemarukna kacang naon asal ieu jelema teh. Sia anu lieur mah. Ya, Naon? geus atuh kabon teh tong ditampuan wae geus burit. Urang teh keur nyawang engke masarkeun ieu kopi pas panen pan bingung lamun teu ieu mah tempuan mah. Ibu rek naon ka dieu? Erek nganteran. Antara naon mah lengo. Nganteran sangua ayah teh bising bosen. Terus antara naon? Nganteran kacang. Ayo. Ya, ari manuk dikamanakeun? Yang dikubur paeh. Ih, belegug boga salaki teh, coba manuk mahal. Paring guys manuk paeh kudu digantungkeun deui ceuli. Lain bawa heula ka urang, meureun salamet. Nah, manuk dibawa ka didinya emang bakal bisa hirup deui. Nah, nyepelekeun teuing ka urang teh. Manuk didinya geuyeung geus paeh. Ku aing dihirupkeun deui teh. Teh malin manuk kirit. Ieu teh terpusing. Yang ule emangna beda serius ka abi teh? Nyarara satu neng, kamu mau ngabohong neng teh. Sia teh diteteangan teh ku aing teh kalak di dieu geuninganan kolot-kolot kalak kitu beger pagawean teh. Hirup keset bau tanah. Pak bule, tawa ka cios ayeuna bisnis bumi teh nya, tanggu ka cios. Sok atuh tuluikeun teh. Jadi gara-gara sia goblok. Tuluikeun atuh teh. Ieu mah teh kasebeleun, genit-genit teuing. Erni, kunaon maneh buburi gede ganggeuleun ningali urang? Lain eta nempo salaki ece pi kasebeleun. Niki kicepan wae genit pisan ka abi. Lain genit, celaka aing macan pernah genit. Eta geuning ka abi kicepan wae. Eta mah lain genit nih, beunang urat sarap celaka aing mah. Mah sarap mah teh. Oh sia kituan jadi beunang urat sarap, plok. Bejana maneh pasea Erni jeung tukang buku-buku. Heeh mak kaluman. Gara-gara naon atuh maneh teh meuni wanian kitu pasea? Pedah meuli buku gambar jang budak urang teh. Hanya terus anu matak jadi pasea naon? Ari nepi ka imah buku teh dibuka eueuh gambaran. Sia anu cidag mah. Ya atuh eueuh gambaran. Da engke ku budak di gambaranna mah bodoh. Saruana nini teh jeung tukang toko buku. Ti, Euy, baheula keur parawan didinya sareng lompo kumaha ti? keciwis. Keciwis mah goblok sirung engkol teh. Keciwis goblok. Lamun geus boga budak dua. Hiji. Sigaban anu ieu geuningan gitu. Kumaha? Lamun geus boga budak dua. Sawah. Moji. Nah, jadi sawah. Sawah akan goblok. Lega jadi 20. Sok. Kumaha? Nah, geuning cek muka cek. Muka tuh urang mah tadi ge. Arek nganjuk sia nya. Cuma sudon wae. Da biasana ge maneh masuk nganjuk. Lain, ayeuna mah nyaan cash. Boga susu teh. Nya boga atuh da aing mah awewe. Tinyuhan cek, tinyuhan lain kanyaten. Ada sia kan maneh.